Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama panitia, Ketua Panitia Pelaksanaan Rehab Masjid Al-Iman mengucapkan terima kasih banyak kepada semua lapisan masyarakat yang telah membantu mensukseskan pembangunan masjid. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 38 hari pembangunan masjid telah selesai, dan saya berharap kepada semua warga untuk ikut serta melestarikan atau memakmurkan masjid dengan cara melaksanakan sholat berjamaah. Kita jaga rawat masjid ini baik-baik, kita adakan pengajian usia dini, usia remaja, dan pengajian bapak-bapak sebaiknya akan kita terapkan. Dan untuk memotivasi warga ikut melestarikan, insya Allah saya di sini selaku penanggung jawab masjid atau DKM Masjid Al-Iman, saya akan membantu kesejahteraan atau akan mensejahterakan para jamaah yang ikut serta dalam melestarikan atau memakmurkan masjid ini. Insya Allah saya berjanji akan membantu sejahterakan dari hal ekonomi, kesehatan kepada semua jamaah yang ikut andil masjid Al-Iman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh masyarakat, khususnya di lingkungan RW 15 lingkungan Cilipung, Kelurahan Pisangan Baru, atas suksesnya pembangunan Masjid Al-Iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama DKM Masjid Al-Iman, terima kasih kepada seluruh masyarakat, pada seluruh donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk pembangunan atau penyelesaian rehabilitasi Masjid Al-Iman yang berada di RT 01 RW 15 lingkungan Cilipung. Mudah-mudahan segala apa yang diberikan oleh Bapak Ibu semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, kemudian diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, tentunya rezeki yang barokah. Selanjutnya mungkin setelah selesainya masjid ini, silakan untuk memakmurkan masjid ini secara bersama-sama. Kita tingkatkan lagi rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan syiar Islam yang lebih mantap lagi. Semoga apa yang kita lakukan atau segala apa yang diberikan kepada masjid ini menjadikan kita menjadi manusia yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami atas nama Panitia Rehab Masjid DKM Al-Iman mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya apa yang telah diterima dan telah diberikan oleh Bapak Ibu semuanya dalam penyelesaian masjid ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya marilah kita bersama-sama untuk memakmurkan masjid ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu wa la mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah yang berdaya
ayeuna parantos aya di bulan Safar. Sadayana urang sadaya aya di bulan Muharram. Dina tahun anu enggal ieu mangrukukeun hiji tazkirah pikeun urang sadaya. Wirehna dinten ayeuna sanes dinten anu kamari, minggu ayeuna sanes minggu anu kamari, nya kitu oge bulan ayeuna sanes bulan anu kamari, nya kitu oge tahun ayeuna sanes tahun anu kamari. Salawasna urang sadaya kedah syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Malah sanes ku gentosna dinten, sanes ku gentosna minggu, sanes ku gentosna bulan, sanes ku gentosna tahun, tapi saban urang hirup nafas, saban-saban urang bernafas, urang ngucapkeun alhamdulillah segala puji kagungan Allah. La in syakartum la azidannakum. Arah urang sadaya bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Pami urang sadaya bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala, niscaya bakal ditambih-tambih deui kanikmatana. Hadirin rahimakumullah, sanyanya ku berubahna tahun, maka eta teh nambihan kana umur urang. Hakikat nama ngirangan kana umur urang. Maksudna mulih ka rahmatullah urang sadaya makin caket. Tukituna tos dikasihan diri, tos dikasihan tetonden ku Allah Subhanahu wa taala, dikeun urang ningkatkeun keimanan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala, nyaeta kerutan wajah, warna rambut, tadina hideung jadi bodas atawa pisan, tadina nya urang teh keker jadi parareol, tadina waos tapi jadi ompong, soca tadina jelas janten kirang ninggal, pangdangu tadina jelas janten seueur nuang anu nangka katanya. Ieu teh mangrupakeun pelajaran totonden ciri urang tos caket mulih ka rahmatullah. Dituna ku gentosna taun ieu jantenkeun hijrah urang sadaya, hijrah kanu langkung sae, nami-nami keimanan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala, nami-nami ilmu anu manfaat gitu. Sebab nalika gentos dinten mengutkan riwayat anu masyhur, dinten teh kumarios kaula teh makhluk anu baru, kaula teh makhluk anu anyar. Begituna nah manfaatkeun anu teu maksimal mungkin, sebab jalmi anu untung di antara anu teh nyaeta jalmi anu nambihan umurna, nambihan umurna gentos dintena, gentos tauna, nambih keimanan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu jalmi anu untung, tapi jalmi anu pangrugi-rugina di antara teh nyaeta tauna gentos gitunya, umurna nambihan, tapi teu aya paningkatan, teu aya paningkatan takwana, teu aya paningkatan ilmu manfaatna, teu aya paningkatan. Maka jalmi anu sapertos ieu jalmi anu rugi di antara anu rugi. Sakutuna halimatullah, yuk urang sami-sami tetep keimanan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala nalika urang nambih dinten, nambih minggu, nambih bulan, nambih tahun. Nya puluh kali haza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sakutuna halimatullah, yuk urang sami-sami tetep keimanan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala.
taala nalika urang nambih dinten nambih minggu bulan nambih tahun nya puluh kali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo